ieu budak sakola teh waya kitu di mana mabal ujang teh aya lalajo wayang atuh abang lalajo wayang di mana di Sidamung di cenah aya wayang dalang nate rada gelo abang lain dalang rada gelo dalang wawan teh sohor dek usaha deui ditingkatkeun ajen diri na ieu budaya lintang ku bangsana sorangan ku batur madihina dek usaha deui dimulena budaya urang lamun lain ku bangsa urang buktina we aya nu nyeureut ka urang Sunda viral pan sakedeuk nguniang urang Sunda teh atuh dikitukeun ngahudang uning musik-musik ulah manik ngahudangkeun macan turu hiji gegeden manehna teh wakil rakyat ngagogoreng kana budaya suku rakyat bogoh we rakyat udang sakali deui ngomong teu balik ka urang Sunda cek urang Sunda mah ngaing moal ngaganggu sia lamun sia teu ngaku ngaing tapi lamun sia ngaganggu ngaing bangsa Sunda dituar tandang sang pegawana biasa tenera mengadeg denera jameng Mang Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma pegawana biasa kaget sakedapan barang nampi katerangan tingkang wayah Raden Arjuna iya inggih kula yakin di Arjuna parantos tiasa minturaga pangi jeung opat Arjuna nu teu bisa dibadakeun jeung Arjuna beureum nu jadi getih daging Arjuna koneng nu jadi kulit bulu Arjuna bodas nu jadi tulang balu Arjuna hideung menjadi eusining diri di akhiran nyaeta ku johar awal johar cahaya awal mimitinanakeun Arjuna hayat hirup sapanjang Arjuna hirup bunga manahna aladala luar biasa kajian dugikeun ka kitu paingan dewa kahidep merek hadiah gelar Prabu Kritik Kumbawali jeung Resi Ciptani imala sajabiti eta teh juragan pangaulaan teh dipaparin bidadari hiji eta teh leres saha Dewi Gersanala kedah dipihukum kuayah panjenengan bidadari Dewi Gersanala leres ayana cantikna wah panggeulisna bidadari di sawarga Dewi Gersanala bidadari panganomna putrana nyaeta Hyang Dewa Batara Brahma dipasrahkeun ka pangaulan di Patiayan kitu rupina iya dupi eyang ngangkilingi waya panjenengan tenaon asih cobi kunuru jupu pisan sepuh mobok mangih gorowong mangih cukang komo munrek mentas eukeur mah hideep nyaeta boga gelar Kritik Kumbawali Resi Ciptaning ayeuna eyang dek mere kahidep dek ngajurung laku demi kamajuan hidup leuwih afdol tur leuwih gagah lamun hidup segna milik hiji mustika anu kiwari ieu mustika teh keur direbutkeun ku sakabeh raja-raja ti sabanagara
mustika kumaha mustikanya kade buli-buli ulah lain bilih buli-buli kangen nomor pasangannya 7 tilu ayeuna mah bulan 7 tilu aya keluar 8 opas teh dengaranna ge babalenogan bijilna subuh deh ayeuna dewa teh miji nganurunkeun hiji pulung disebutnya ta mustika Hastabrata sahaja nu ngamilik ieu mustika Hastabrata yakin ieu jalma teh bakal hiji jadi jalma pinunyul di antara jalma salah samarcapada malah bakal dibere kahormatan ku dewa naon bakal dijieunkeun raja sementara di sawarga loka supayus lamun incu ngamilik Hastabrata malah sahaja mah anu ngabogaan Hastabrata ieu teh geus moal kurang sandang pangan rahayatna bakal badaleunghar lamun pamimpin ngabogaan ieu Hastabrata subur makmur gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan teh bakal kahontal seug lamun pamimpin eta ngabogaan Hastabrata di mana ayana masalah ayana kudu diteangan init bari cicing lumampah ulah ngalengkah neangan bari telempang bisi hidup kurang ngerti karena bahasa Sunda ieu tanyakeun ka Kakang Semar ulah bahasa Sunda teh dilaledek tak ku si goblok teh kumaha urang Sunda namurkankeun kumaha urang Sunda aya euy kepala DPR RI kagogoreng kana urang Sunda jadi viral intip keur heueuna Kang peda pamimpin dina rapat ngomong Sunda pajarkeun cican tong make Sunda malah nu leuwih gelona teh make jeung kudu dipecat cenah eta pamimpin da lieur Pak mun panggih jeung aing di podaran da ku aing saha hayamna lain jelemana ai jelema mah da teu kawasa teu eueuhak jelema maehan jelema aya hukum pan di urang teh teu apaleun sideunkeun ai bahasa Sunda teh bahasa pangkayana sa alam dunya malah nalika kuring saresehan di Turki ngeunaan bahasa Sunda yen bahasa Sunda teh bahasa terkaya sadunia geus ketok palu pan teh ku UNESCO diakui ku dunia bahasa Sunda teh ta urang Sunda ulah gengsi ulah era gengsi kunaon era kusaha urang Sunda ngomong bahasa Sunda make bahasa ilu lalawora bahasa Sunda mah sok ku bapak emut naon pan urang Sunda mah luar biasa tapi bahasa Indonesia mah pan atawa bahasa luar nyebut sangu ge rice dek lontong, dek naon tetep rais tapi Sunda tinu beas disangu jadi nasi jadi sangu dibulen ku daun jadi lontong dibulen deui ku daun janur kalapa jadi kupat diudek-udek jadi bubur padahal eta keneh ieu kabeungharan bahasa Sunda ayeuna ku pamimpin make jeung ulah make bahasa Sunda lieur Pak eueuh hargana teh nya teu bangga karunya ka kaderna we teh euy nu teu mangis teu meuleum ka bawa salah ka bawa malah ngadenge beja gentar panana teh sieun mun jelema eta cenah teu ditewak suara partaina bakal eueuh di Jawa Barat pasti rek kumaha coba sidekeun ayeuna mah burukankeun teh sagala usik abus media sagala kejadian aduh abus sosmed naon-naon terjadi teh gancang cepat tanggap di sosmed mah sok nebikeun ka kumaha ta bahasa Sunda sok bahasa Sunda pan ai bahasa Indonesia nama tuang teh makan tapi Sunda lamun bahasa Inggris eat
lamun bahasa Sunda tuang, neda, dahar, madang, nyatu, lolodok, tetegek, tetelih, Aya nuju kieu. jajablog, Ketegekian dia. cacapluk. Aya im Batur mapan ukur makan jeung ait jeung it sarupa. sarupa urang Sunda mah beunghar kabeungharan ieu dek diruksak jeung diulahkeun ku hiji pamimpin asa teu pantas jadi pamimpin ngagorengkeun suku-suku bangsa deuleu seneukeun Indonesia nyaeta toleransi berbahasa toleransi beragama Pan Bhinneka Tunggal Ika teh di mana atuh euy babuk. babuk sia saha bapak ku abdi begitu ya sok wepan suku wepan urang bahasa Indonesia mah melangkah tapi Sunda suku teh alat ngalengkah noker najong narapung nejeh ngoet cangcut sarua keneh pan mata eta jempol jeung tuur teh gede jasana ka urang teh Kalintang. lamun eueuh tuur jeung jempol rek saha nu ngait cangcut Bareng di dalam dunya. moal aya silaing lamun eueuh tuur jeung curug jempol mata kudu nyebut ayah ka jempol teh guys Jasana teh kokor. da kitu Ladang kokor. nu mata ke hati-hati euy pain ti Soledad suku mah urang ukur ti beubeut ukur getihan bisa diubaran Tapi ai ti Soledad letah mah pan viral sa nasional pan ieu teh kade ayeuna mah cing hati-hati. sing hati-hati dina tata nu teu bicara teh deuleu Kade Jadikeun atuh. nya. halus jang Ai gaduh emutan eta. komo zaman ayeuna mah Pak Lu mulukankeun teh manusia geus ampir poho ka alamna Oh, lali. Eta manusia geus ampir poho ka alamna kumaha maksudna? teu kurang-kurang alam dilaruksak temahna alamna murka ka jelema Oh, akibat katanya. akibat leuweung butak Wah, butak ya. gunung gunul ngakibatkeun erosi banjir naon eta teh jalma geus teu nyaah ka alamna Lingkungan ka alam. Padahal eta nya nu ngahuripkeun. nu mawi ayeuna digalakeun ku Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil woh digalakeun penanaman gerakan tanam pelestarian pohon murukan kena digalakeun ku Bapak Kepala Dinas Kehutanan ayeuna teh digalakeun berbondong-bondong masyarakat teh diwajibkeun nyaeta nanam pohon marelak sok pelakan deui gunung-gunung teh ulah labikeun ka Garalunul ngalah hejo deui penghijauan pa negara urang teh di mana negara urang nyaeta geus hejo deui teh pan heueuh kanikmatan mah bisa dirasakeun ku salarea deuleu Pak Bakal kapetik hasilna. supaya kepetik hasilna ka ala buahna deuleu mulukankeun teh pok payakeun ku Bapak Mun teu dipelak. mun urang nyaah ka Bandung hayu piara gunung pan kitu di mana leuweung hejo rakyat pasti ngejo di mana leuweung ruksak rakyat balangsak di mana leuweung garing masyarakat gering numawi himbauan Bapak Kepala Dinas Kehutanan ayeuna teh diwajibkeun nanam pohon malihan mah parantos berhasil GTPP 50 juta pohon alhamdulillah parantos terlampaui malihan mengalangkungan anu parantos ditangtoskeun yen 54 juta pohon parantos tertanam dina tahun kamari malah ayeuna dinten enjing pisan di Panganaran aya launching GTPP 50 juta pohon tahap kedua tahun 2022 sebanyak 20 juta pohon ieu teh ku Bapak Gubernur langsung
dia nage dipelakeun oge murukankeun teh da ayeuna urang salaku wargana hayung berbondong-bondong urang hejokeun deui ieu leuweung paralakan deui gunung supaya ulah gunul sisi jalan teh pinuh ku penghijauan jeung saja mengarah urang teh teu ngabeleku nanti teu belewuk salaleger pan komo pan surat edaran gerakan tanam pohon nyata pelihara pohon dina tahun ayeuna teh dina mangsa kritis diwajibkeun pan para nyaeta pegawai negeri diwajibkeun menanam pohon teh 10 pohon per orang pegawai negeri teh Pak murukankeun teh atuh anu kawin sajabati urang bulan madu teh kudu melak pohon teh sebanyak 10 pohon per orang anu kelulusan wisuda 10 pohon per orang anu ulang tahun 5 pohon per urang atuh masyarakat 1 pohon per orang panayagan dalang silain teh balik manggung teh sok gerak marelak tanclep-tanclepkeun boh di lemur ngarah urang teh hejo resik ngeunah tu manina atuh badan usaha anu parantos aya izin ti nagara boh ti gubernur diwajibkeun pan 100 pohon per nyaeta badan usaha CP jeung PT teh kudu maralak pohon nanakeun naon supaya urang teh Jawa Barat hijau kembali pan karasa ku urang ieu akibat leuweung diruksak leuweung butak banjir bandang di mana-mana anu teu diduga-duga weh Bandung Pasir Kaliki banjir pan pasteur kakeueum di kota teh komo di lembur komo pan Garut pakamari bencana di Sukawening banjir bandang sabaraha korban eta teh akibat naon jelema geus ngaruksak leuweung jaruma geus diapal kana geus teu nyaah kana alam kitu pan himbauan ti pangalesana Bapak Kepala Dinas Kehutanan teh geuning apa sih lain ye pan diajar dewe oge kitu tagaul eta ieu teh anjuran Bapak Gubernur anjuran ke Bapak Kepala Dinas Kehutanan pangalesana Bapak Insinyur Haji Epi Gustiawan NP kata mah pun lanceuk salaku nyaeta naon lah minangkana mah penyuluh salaku penyuluh ketua Kehutanan Jawa Barat Ketuhanan Jawa Barat nya pangalesana Bapak Edi Kusnadi anu parantos ka tontar di Jawa Barat mah Om Edi Giper penyuluh nyaeta Kehutanan Jawa Barat nu mata kada silaing balikna beuh teh maralak pohon ya di imahna boh di kebonna supaya Jawa Barat hijau lestari deui hijau deui kuramutan kitu Pak kudu digalakeun teh jang supaya urang saeutikna ngurangan kana bencana-bencana nu nimpa eta iya kedah iraha wayah panjenengan lunta tong isuk pageto ayeuna waktu nu cunuk poe nu hade dina ieu mangsa bra dianum pangesto cara katang tuanana tanyakeun ka Kakang Semar naon nu disebut init bari cicing lumampah ulah ngalengka pinoda mamanga atuh iya rampung bau tutas pangan dikakat tigas kantun pinara bra lugani raya lumunor miwit wilayang rana lugani raya lumunor wiwit wilayang rana milayang rana
bisi abdi ge bade pamit bade jajah pangaulaan di Pati. Sabulan lilana Kakang Semar leleuweungan nungguan inju tatapa. Ih parantos janten kewajiban abdi. Pan disebatna ge abdi teh panakawan. Utawi manakawan ai manakawan teh mana batur anu tiasa diangge tempat panyalindungan anu tiasa mesek eusina jamus layang kalimusana. Bra. Sakedik aya tatangkalan jati 100 pohon dek ditancep geuneh di jajalannya. Karawah heueuh ieu alam teh hejo deui. Ka sakabeh masyarakat anu manco dina ieu YouTube sewang-sewang. Urang pelak-pelakan deui sing sadar sing nyaahkan alam. Sing ikhlas rawat deui alam deui ah. Saurang sapohon urang nanam pohon nya ujang. Para bios bra ade mangga ayo nya kacanya walami dipisah ngamaligi bade pamit bulan pek cepot didoakeun maneh sing panjang umur amin sehat maneh cepot sing gede milik sing dikocorkeun rejeki maneh amin 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 bra paos pan urang teh unur ketinggal punuk datang ketinggal tarang pileleyan siap punya repegan simpai paturai patepang deui amit munur amit mungkur amit kasadaya nu aya bener bra syaikh lah permios lah pek cepot didoakeun sing salamet maneh syaikh lah assalamualaikum waalaikumsalam rapih bisa aya paripaos pan urang teh aya pertemuan sok aya urang teh pan perpisahan di mana paturai teh ulah janten tunggu sirungan catang supaan kedah bebas bandlus salaku jalmi teh sing papada gede kanyaan bener alus pisan da bahasa teh kasih assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun lampes mangga atuh pek cepot sumuhun mangga pek assalamualaikum waalaikumsalam Gejet ye ngauleung keneh ye akan Kang lain dadawek lamun pamitan ka Pak Haji Denko mah Bapak Haji Kole dikepuh jual golosor 500.000 alah tuh nya cendereng oge Bapak kubu sida mukti makelan 100.000 nuhun boga bekal touring poe minggu ayeuna poe minggu dek touring ka Garut teh ngubek balong teh jeung komunitas BMI Bandung Max Independent komunitas dewek teh lain geng komunitas lain da puguh programna ai komunitas mah dewek teh pan tiap Jumat aya Jumat berkah sabulan sakali di BMI teh sajabati Jumat berkah teh 3 bulan sakali baksos alhamdulillah kamari dinten minggu kamari parantos nyumbang ka pembangunan madrasah anu ageungna kirang langkung 21 juta mah di Cinunuk Cibiru hebatna komunitas BMI Bandung Max Independent ngurukan kekompakan kasolidan luar biasa atuh 4 bulan sekali ngayakeun long trip long trip teh perjalanan jauh dina Sasih Marap dewek rek touring ka Jogja hayang nempo Borobudur aing hayang nyaho Malioboro jeung hayang nyaho kumaha nu disebut nyaeta naon teh mie tek-tek Jogja gudeg hayang nempo bule di Jogja ini paingan
gitu kan pek keneh ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki acan nikah. Nah, ieu. Panginten pan di jalan teh sieun nu dagang ulah. Ya dakar usaha. Nya tukang udut. Sumuhun pan eta teh kedah dipeser. Nya udut teh kudu dibeul. Banyak dipelong atuh ai maneh. Sumuhun pan dipeser teh kedah nganggo artos. Nya pirak. Nya atuh mah nya dipaok ai sia. Ieu mah bani kadek lain kalau teh. Kadek. Ieu mah bade weleh we bilih kalaparan abdi mah bade namu teh 100 lah. Lain kita tadi atuh sia teh nginyeum gitu. Tak kitu Yang dicigene. supados aya bapan maliw ai wangsul teh pan panggih cigenel di dinya pan. Nya apa? Perlu deusian. Kedah dieusian patuangan teh bade namu 100 we. Hanya ngaliwat rumah. Kayak upami kengeng panyecep di dusun Ciane ti Pak Haji Encon kepuh di wangsul gendeuh ku abdi. Gitu Bapak di. Alhamdulillah Pak Haji Denko parantos masihan 500.000 kadek. Wah Bapak Haji Kole bageuna luar biasa. Atuh. Pesen wayang beureman kadek teh euy. Ulah si cepot cenah rahwana atapan nu sasana. Padahal dewek ge beureum ye. Lain teu payu. Boga proyek jualan wayang dur sasana aing ye. Dek ngerebut alas si Iki. Bade namu 100 sekulan. Tong ageng teuing. Eueuh cepot. Dacan gajihan da kaula mah geus teu boga gaji atuh geus pangsiun. Seepang sih. Aya panginten lah 100 wae. Eueuh, ngolehan cak dik mah nya meuli tega. Artos selip. Ayo eueuh dek dikumahakeun. Tah. Di si Agi. Alah. Aduh, calon salaki si Dewi teu tulus. Nuhun Agil boga alo teh bageur pisan euy. Mere 200.000 cep Agil. Bos tower. Boy mah kagungan proyek nuju ngabangun di Jati Gede. Nya. Alhamdulillah dulur dewek sing balaleunghar sareng kidalang jajang pada teh. Sugih. Proyekna teh di dinya di Cimalaka sareng di Tolengas. Nuhun cep Agi sing beunghar mudah-mudahan Neng Dewi na kapincut deui. Teu sain lep. Alah tak kitu sih pek. Kaspon. Namu teh 100 ieu mah. Eueuh. Sing hawantos mah nya meuni tega ka abdi. Artos selip. Nah, ai sia maksa, teu maksa mah moal masihan. Aya 50 ieu. Tah, teu moal cekap, ai eueuh dikumakeun. Kere. Nya tibatan teu menak teuing mah wieuh ditampi ku abdi. Pek. Nuhun sepuh, pek kasep didoakeun salamet. Aya jang kopi jeung Iraha abdi kedah ka dieu deui. Lah, naon? Dek naon? Sumuhun nagih 50 deui. Manya. Kek. Lah, kumaha ya? Asal lieur maneh teh. Eyang kumaha? Nah ngangelieur. Panu nginjem duit teh maneh, semua diangkan abdi nu namut mah. Ya, atuh rumaos. Ai namut abdi sabaraha tadi cing. Nginjem maneh 100 tah geuning uninga. Name aya Ai ti sepuh namanya sabaraha? 50 tak iraha nu 50 deui. can jejeg apaan teh? Nah jadi ai nu gablek hutang ya teh kumaha teh. Cik. Emot grave. Nu lares. Cing kadikeun eta. Kadikeun eta. Ulan kadikeun eta asabi. Sia teh dibikeun deui aing ah. Pasti ya. Sidawala kadikeun. Urap jengkol iya. Urap jengkol iya. Diurap di kalapan. Urap jengkol yeung. Urap jengkol pakubu. Diurap di kalapan. Dagang nama diangkleng Bapak Samudra Unima. Urap jengkol samarana gurih. Mangagalekan yeung haranet keneh.
Wiranto segala hera Gramanga Om Edi Giper Jabar Garalekan eta urang jengkol Bapak Dinas Ketuhanan Leko Samaran tong tolang nangka aya tonggolangan kawinan bapak si bapak rek kawin deui tong era urang jengkol karesep salarea tong tolang nangka nangka aya tonggolangan kawinan bapak si bapak rek kawin deui tong era Mau. rampak Siap. ieu lagu teh di Kintunkeun. kintunkeun kangge paka pangaresna Bapak Kepala Dinas Kehutanan Bapak Insinyur Haji Epi atuh teu hilap kapun lanceuk Om Edi Giper penyuluh Kehutanan Jawa Barat Tah geuning. urap jengkol ka Bapak Haji Yanto segala hera nu kagungan PT MPP Naon MPP? Munggul Prima Briangan Ah, sukses. parantos maparin kangge saragam nuhun kitu Pak Haji Nuju didamelkeun. urap jengkol teu hilap ka Abah Haji Rosa Bojong Barat Purwakarta pan ieu live streaming teh langsung ti 2 channel MPP official sareng PWG sadunya sesepuh PWG sesepuh PWG channel Samarana gurih dibelah dua menang mepret hanya bau ge ngeunah nu ngeunah mah osok bau urap jengkol Raos. bade pamit abdi eta kunikmat lagu urap jengkol dawala Komo urap jengkol. atur lumayan sepuh yeuh Ah, naon aya ta 200 jang maneh kagegelan. nuhun sepuh beres Haji Nya Con kana budaya. kitu nah teu naon-naon jual 200 Pina ke dagang urap. tak mau 200 Nah, di luar omongan meunang apa? Nah, atuh. Agil 200 pina ke dagang urap. Cing. Cing, mikir. laut bosen ngalagu eta Laut pada geus aneh. ari aing lagu naon Cing pilihan supaya kagores. tu bintang nu tingkaretip itu di langit Bapakku Wusida Mukti Kapayun tidak. omat anjeun tong sulaya ulatkeun nu sedang mubiar kadanjeun urang Cianeu dong sulaya Pak Haji Artalin Karawang itu bulan Ibu Samudra Presiden Unima jeung bentang Ibu Yulia Unima si Ganu aya kahayang
hati teka-teka bina-bina demalirekamu suka asirate salamina ulah ikhlas luasa Haji Con ulah jalir hei tina janji ulah cinta dan supaya Pak Haji Kole asite ukur mimiti cintangan ukur pulasan cintangan ukur pulasan Silan kagores akang banyak. Kumaha cenah? Sing tersentuh cepot alhamdulillah ngan hampura duit nabe aku Ana sengol di alus-alus. kaduhung teu mawa ketepel aing dia Tapi kumaha? sing burut sia koe ngidoakeun